Wah, ayo kita iya sareng HP. Naon ieu? Saya mah bade nambut korek. Ya, korek gaduh korek. Oh, mana we teh ate bade malak abi, ya atuh bade nambut korek mah. Oh, bukan. Mana ada tampang ganteng gini, malak. Besok, enggak. Atuh nuhun. Ayo, nuhun ya. Nuhun, sami-sami. Pokoknya itu punya saya tuh. Mana we teh Ini bade wes. kasihkeun, A. Oh, sabatang aja. Atuh nuhun atuh, A. Sami-sami. Meni rewas juga teh bade di palak tadi mah. Well. Bis, bayar hutang si teh. Can boga bajek, urang ditipu ku awewe urang. Kudu bayar si teh. Kudu bayar ku aing. Dibel bayar. Kunaon mak? Henteu ieu. Lah, jika nu sian pisan mah nur mah geus diekeun ku urang geura. Ya, tempo mah. Tuh, deuleuh mun dibabari kieu. Nah dibuka di cenah urang mah teu nitah muka ieu. Ji, pan bieu teh mak nur teh tah muka ka urang teh. Nah, teu aing teu ngomong Ih, muka. muka Karep cenah teu, liat. Henteu nanti ngomong lihat aing mah. Aing teh ilu-ilu. Asli karep teu aing kumaha bayar eta mah ih. Ji. Ieu kumaha sal urusana? Cih, urang mah teu apal naon, Mang. Nu geus dibuka mah kudu dibayar. Kumaha Mang Nur ieu geus dibuka? Mang Nur sing tanggung jawab urang mah. Yeh, nah kumaha aing memuka henteu. Eta mah nu mayar mah anu mukana. Berarti di dinya nu mayarna. Anu incek Mang Nur tadi Bet henteu aing teu nitah aing teu nitah muka karep teu aing gua duitan. Kumaha salah tuh sal? Aing geus kieu, aing jadi kudu tanggung jawab. Ya heueuh tuh, kudu tanggung jawab, kudu dibayar nah. Barang ieu sabaraha sal? 4.000, Mang. Lah 4.000 mah bae lah yang mah hitung-hitung sial sal. Heeh. Tah. Ayo sal nuhun. Aing katipu ku Mang Nur euy. Abong-abong keur kieu. Bae geus hitung-hitung hutang sial we. Bang Ros. Mang, Terus ah. ya keneh Mang. Ayo banyak, sabaraha? Cik atuh saya lah, panggungkuskeun 5 ribuan. Wing 3.000-an deui lamun aya kae mah. Tanya 3 ribuan sana. Urang goceng. Goceng. Tapi hayang nu rada haneut, ulah nu tiis. Tiis mah da geunah meureun. Ya siap, ya goceng itu 3.000 bos ya. Heeh. Tunggu sebentar. Nuhanet Mang Oh. Ini kurang hanet ke diambil dengan kompor. Betul, tadi gitu tas si Amang eta mah tah. Hore. Oh, akang 3.000-an ya? Ane saruan haneut mah ulah nu tiis. Ya bisa kurang hanet Mang kayak aya beliga ya Mang, nenek abi. Iya mah atuh. Mang umur sabaraha tahun Mang? 48. Gimana udah ganteng ya? Udah ngebantu sih. Keren euy. Keren. Guys, nuhun aya kitu mah nya mah. Nuhun nya. Oke, ieu nanya. Keheula kana nuhun kumaha yo. Cuy, nuhun kumaha yo euy. Si goblok hiji kan di kamar hutang. Hiji deui peduli. Aduh, gak bisa tajung tuyul. Tajung jebul hante, ieu mah terjadi.